aya pertarosan ya aya pertarosan dek ieu cenah kumaha hukumna di mana hiji lalaki keur salat laju boboga anana usik-usikan wae acung-acungan wae meureun eta batal tah henteu cenah salatna. Da ieu waleranana aya dina kitab Fathul Muin atanapi upami dina I'anah mah juz awal halaman 215 tapi di sisi tah dina Fathul Muin saur dia la tabtulu bi harokatin khofiyatin teu batal cenah salat ku harokatil khofiyah wa in kasurat wa tawalas bal tukrahu. Jadi ari gerakan kecil mah gerakan leutik sanajan seueur bari tuluy-tuluy teu mantak ngabatalkeun kana salat. Jadi contona kata hariki usmuin seperti ngusikeun ramu hiji ramu au asobiha atawa pirang-pirang ramu pihakin au sabhatin ma'a qorori kapihi umpamana gagaro kitunya tapi tanpa nama teu ilu-iluan teu milu usik au jupnin atawa kongkolak mata au syapatin atanapi biwir umpamana au zakarin tah ieu anu peryogi di garis bawahi au zakarin atawa zakar alias bobogaan lalaki au lisanin jeung saterusna. Alhasil di mana keur salat umpamana hiji lalaki salat subuh laju pas subuh eta dakarna teu daek ngajedog usik-usikan bae maka eta henteu ngabatalkeun kana salat.